mandian diudahkan, diwapan di inuman, disimutan di kekepan, mun atelun digeroar, komumun anak tedama, indung mangikan hariwang, hati indung hante tenang, mun anakna acan damang. Tah indung teh kanyaahna, ka anak taya batasna, sampai anak dewasana, indung telangit nyaahna, indung terus ngaduaana, ngaduakeun ka anakna, sangkan salah mat anakna di dunia jeung akhiratna. Tapi mun indung tedamang, anak mahan teu hariwang, indung cerik nahan nyeri, anak ukur bisa seri, teu ingetkeun jasana, indung sakitu capekna, ngurusan ti orokna, dugikeun ka dewasana. Wahai anak sing barisa, ka indungmu langkeun jasa, karna Allah nyariosna dina kitab Al-Qur'ana, manah indung dibungahkeun, hirup indung disenengkeun, cukup pas orok nyusahkeun, dewasa sing ngabagjakeun. Cerik indung tiap petik demi ngurusan anaki, najan capek teu dirasa, asal anak saretibra, timimiti orok lahir, kasusah indung haladir, dahar sare na berkurang, demi anak nu disayang. Henteu kaukur nyeselna, lamun indung tos teu aya, karna pas indung hirupna can pernah ngajin baca, mantak ayeuna nyaahna, mumpung aya kesempatan, karasa mah teu kubatur, lamun indung geus